Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal alifu lan anapun utawi alif iku patakunu mangka ono ikila alif iku alamatan jadi ciri lin nasbi maring i'rab nasab fil asma'il khamsati tetap dalam piro-piro isim kang 5. Ari alif dipake ciri kana i'rab nasab eta dina satempat nyaeta dina kalimah asmaul khamsah anu syarat jeung katangtuanana sakumaha nyaeta asmaul khamsah dina i'rab ropa bae. Kumaha cenah syaratna teh? Iki kudu roda ulah tasniah atawa jama. Kadua kudu mukabar ulah sogor. Katilu kudu idofat ulah ifrod kudu idofat ngarangkep ya, ulah ifrod mencil jadi ulah sakata. Terus kaopat ulah idofat karena ia mutakalim gitu cenah syaratna teh. Samsul apa maneh henteu naon ngaji teh teu apalkeun mah teh hayang malikan deui. Ini balikan deui teh kedah hayang maneh kudu malikan 3 kali mah teh ya. Ingan apalkeun atuh. Meh aya bubuktian tingali. Tah, ngan nu ngabedakeunana ieu mah dina bab tansib, dina nasab. Alif jadi ciri dina i'rab nasab, eta dina isim 5. Contoh maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin. Surat Al-Ahzab teh. Maka Muhammadun aba ahadin. Ma harap nafi kana disebut nate amil nawaseh ke ayanya sapirang-pirang amil nawaseh seperti inna, kana dan teman-temannya. Wahwatuha anu amalna teh tarpaul isma watan sibul khobaro kitu amalna kana mah. Tarpaul isma ngaropakeun kana isimna. Mana isimna teh? Muhammadun ropa sabab isim kana. Watan sibul khobaro jeung sok nganasabkeun kana khobarna mana aba tah nasab da teh jabat ya. Gitu. Jadi ngaropakeun kana isimna amalna kana teh nganasabkeun kana khobarna. Pan biasa nama pan khobar teh di mana-mana ge
ropa pacek maneh ge khobarnan ropana khobar teh kumub ada. Nah, ieu mah mana keur nyaritakeun dina amil nawasih engke gitu. Ternyata khobar lamun ayeuna di piheulaan ku amil nawasih mah aya anu tarpaul isma wa tansibul khobaro, aya anu tarpaul khobar wa tansibul isma, tanapi tansibul isma wa tarpaul khobaro aya itu nya. Oke dihareup babna jauh keneh. Nah, Muhammadun teh jadi isim kana, maka diropakeun Muhammadun. Nah, terus mana lapad aba ahadin eta jadi khobar kana anu posisina di dinya ongkoh sebagai mudhof. Mana mudhof ilehna lapad ahadin. Teh naon buang aya ieu mutakalimannya. Buang eueuh ieu mutakaliman eueuh. Langsung ahadin teh mudhof ilaih. Aba mudhof ahadin mudhof ilaih. Coret. Den coret. Lapan aba alamat nasab ku alif. Naon sababna? Kalimah asmail khamsah. Mun kamari maropa ku wau abu aku pu nya. Nah, lamun dina nasab mah ku alif aba akho nya. Faka da malin itu. Nasabna posisina didinya naon aya nu jadi khobar kana bisa bae aya jadi maf'ul bih ya gitu. Pokona dina bab tansib. Nah, ciri ropa nan ciri nasabna ku alif gitu ya. Aba ahadin gitu. Jadi sing kaharti hiji-hiji kalimat teh ya engke maneh moal ragu gitu. Oh ieu teh anu, ieu teh jadi anu, kudu kieu itu. Ieu teh pan pedah we di barisan contona. Lamun teu di barisan pun maneh teh ngahulang. Kudu kumaha teh macana teh. Itu nya. Bisi dideheman batur. Yes, jadi kesimpulanana alif dipakai ciri kana i'rab nasab eta dina satempat nyaeta dina kalimah asmail khamsah. Karena cek kaidah waj'al linas bil khamsatil asma alif wansib bikas rijam ata nisin urip gitu. Waj'al pe kajadikeun anjeun linasbin linasbi khamsatil asma al asmail khamsati gitu linasbin nyata alifun ku alif gitu. Geus bab alif dina naon i'rabna nasab. Model kamari alif dina i'rab ropa. Dina sabaraha tempat cenah? Tempo. Non wae. Non deh. Terus walam yatasil bi akhirih sayun eta mah patah dipake ciri kana i'rabna nasab eta mah jalu luhureunana nu bieu
Kan bae ngapalkeun we tama datar diapalkeun lain. Itu tuh dina bab ropa tingalina pan kahiji domah itu pan lain alamat ropa teh kadua katilu alif kaopat nun gitu ya. Nah, ada alif dipakai ciri kan ada ropa di seberapa tempat apa beda bab atuh jalur dipakai ciri karena huruf ropa eta dina satempat alif teh dina naon cenah dina kalimah isim tasni atawa mulhaq tasniyah gitu jalu cek saha cenah kudu bejaan wae maneh mah mapokna wapi musanna na ujaidanil alif wan nunu fil mudhari illadhi urib gitu maneh mah tah lamun anu bieu mah eta bakal nyaritakeunana syarat tasniyah ya di hareup ayeuna nu bade sugan bieu teh karek naon wa amal alifu ya teruskeun wa ammal kasratu jeung anapun ari kasro eta patakunu mangka aya eta kasroh teh talamatan jadi ciri linnas bi pikeun i'rab nasab fi jam'il muannats salimi dina jama' muannats salim jadi ari kasroh dipake ciri kana i'rab nasab eta dina satempat nya eta dina jama' muannats salim jama' lobana satempat anu pelenggeranana sakuma dina bab i'rab bae edan dina i'rab ropa bae disebutkeun jama' muannats salim teh kumaha cenah kumaha cenah jama' muannats salim teh nama berapa sok yang heula aya cing kumaha ma jumi'a bi alifin wa nunin majidatae ni gitu lain ma jumi'a bi alifin watain majidata ini artina mana-mana kalimah anu dijamakeun ku alif jeung ta sarta panambah eta naon jama' muannats salim ya
Contohna seperti kumaha cenah zaman salim teh. Maju mi'a bi alifi maju mi'a bil alifi wa ta'i majida taeni. Alamu prodi artina mana-mana kalimat nu dijamakeun ku alif jeung ta sarta panambah duanana kana mufrad. Nah, kumaha cenah cekohidana teh? Sur. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru bil jarri wa bin nasbi ma'a gitu ta ya. Sebutkeun naon jama muannas salim jama bikangna teh ya. Mu'minatun qanitatun gitu. Salah tuluykeun. Mansur teh 40. Sepat hiji bener, 40 bener. Ya, agak celok. Yes, anak pun di kasroh dipakai ciri karena irobna sabda eta dina satempat dina jamu muannas salim. Mana contohna tingali khalaqallahu samawati wal ardo macana kitu ulah wal ardi wal ardu tapi wal ardo. Nah, sababna lapan as-samawati di dia jadi maf'ul bi mansub jabar ngan pedah dina bentuk jama muannas salim alamat nasab kasroh niabatan anil fathati mana kasroh teh tati ya niabatan anil fathati gaganti tina pa tina patah alasanana sabab jama muannas salim. Lamun kalimat mufrad mah khalaqallahu samaa itu wal ardo usab ieu mah jama ya lain hiji langit teh tapi aya tuh 7 khalaqallahu samawati wal ardo. Ade sing ingat ieu teh keur ngaji nasab. Keur ngaji jabar. Ya. Nah. Ngan di dieu ditulisna ku kasroh. Ngan kasroh ieu teh jadi niabatan anil gagenti tina patah sabab jama muannas salim. Khalaqa fi'il madi bina ma'lum parantos ngadamal ya. Khalaqa mabni patah khalaqa mabni patah. Allahu jadi fa'il isim dohir subjekna ya naon yang
melakukan orang pertama mun bahasa ieu mun jelema mah orang pertama Allahu as-samawati terhadap ing di logat namanya karena sapirang-pirang lah langit jadi maf'ul bih anu mansub ya gitu sehingga arti sehingga khotib teh apa narita khalaqallahu samawati wal ardu cek santri teh maneh karek ngaji bieu apal keneh ngandeng khotib maca asa-asa deheman balikan deui khalaqallahu samawati wal ardi deui wal ar deui aku kumaha atuh sia ulah kitu ya tapi lamun maneh pasti mah apa nyaan bakal pasti deui macana ge khalaqallahu samawati wal arda itu sebab jadi maaf les teh dibalik yang mana nu di deheman dongeng guru teh geus dongengkeun can caritana aya santri geus janggotan heubeul masantrenna teh ari di lemurna ditungguan ku seng-nyeng sereng geus disayagikeun pasantren geus disayagikeun keur batur sare nya di lemurna teh kari-kari ku ajengan can dititah mulang wae kitu dah hadena mah kuduna cek dina talimul muta'allimah can dipindahkeun mah ku guru tong ka minta pindah berarti aya hiji perkara anu masih keneh can kakuasai ku maneh kumaha tah ieu keukeuh maksa pangarsa can abdi teh bade wangsul we da kumaha atuh can di lembur bisa cenajang sarante entong waka ayeuna aduh cenah kumaha manawi abdi teh bade maksa we cenah ieu mah sungkeun ridona cenah jig atuh kitu mah ngan wayahna we mun aya naon hidup di jalan tong ka mana baliknya ka dieu deui we kitu mohon insyaallah model ti suci dek balik ka kadungora gitu pan ngaliwatan kaum dah hari balik teh jumaah isuk-isuk lempang ka kota nya dek ka kadungora ngan panasaran manehna teh cenah hayang ngasaan biheung ira ka Garut deui hayang jumaahan di Masjid Agung Garut contoh ieu mah caritana muru jumaah ka dinya ari keur jumaah bahasa khotib teh kitu khalaqas samawati wal ardi cek manehna teh da pukul urang santri atuh jadi wah ngajina ge ya teh siga maneh ditanya teh pan guru muka heula dia mah geus di maneh itu nu geus di luar kepala teh di luar kepala maneh mana buku wal ardu deui wal ard gitu terus ya kumaha gitu leung kitu mah di deheman wungkul ieu mah ku sabab santri santer atuh wah anyar keneh balik di kobong keur mujihna bijil wawane yakin kana ilmu nepikeun ka ngacung khotib punten lepat maos teh itu sanes kitu kedahna kieu khalaqallahu samawati wal ardo kitu margi eta janten maf'ul tuh eta khotib teu narima dibenerkeun gitu kumaha tah pan bae zaman walana mah dikawal ku upas naon mun aya mah dikawal ku polisi kumaha tah cek khotib
upas tewak ka jelema teu pupugu ngaran ngera-ngera batur dina pangjumahan ditewak tah eta santri disiksa colokeun bawa dia teh eta sana teh dinya nana sakuna aya berarti itu setik ngejerit terus kumaha tah disiksa ku upas kumaha Den bantuan Den tere buka seletingna nah tuluy kumaha benyut tah eta si santri jadi sing paham ketika ada masalah tidak tepat dalam penyelesaian itu bukan menyelesaikan masalah. Nges aya nges. Itu na teu pas anapna. So, sing halus. Ieu na teh aku kan sok sing halus. Pareman lah tuh, kedeung pareman. Sukses. Senang geus ieu lah. Sok atuh bawa ka ditu nu tereh ngaji ya, rese. Pecus gitu acan. Belinya. Tuluy kan ah. Yo. Tuluy kumaha? Eta si santri benyut disiksa ku upas. Pedah ngageunggeureukeun khotib salah maca dina keur khutbah. Balik tah ka pasantren da cek ajengan mun aya naon tong ka mana balik deui ka pasantren. Balik deui tah datang teh benyut cek ajengan teh kunaon cenah jang manawi cenah mama di Indonesia mah kitu menerkeun jelema teh kala kadit disiksa cenah kitu. Menerkeun jelema teh kala disiksa cenah kitu. Oh cenah kitu. Tah ieu cenah jang matak mama ngahulag ka hidep ulah wakamulang teh. Jadi aya hiji hal nu hidup can kakuasai. Di antarana ilmu pamungkas nu disebutkeun as-siasah. Ilmu strategi, ilmu politik. Sabab eta teh kacida pisan berpengaruhna itu nepikeun ka aya hiji keterangan ad-dinu as-siasah. Agama itu adalah politik. Agama itu adalah siasah, strategi. Contoh, orang dek wudu, kudu kumaha bisa wudu pan kudu neangan cai. Itu nya salah satu eta mah kudu boga sarung, kudu payak. Jeung hal-hal nu sejenna, kumaha yang tegakna hukum dan lain sebagainya. Ya wawasan we ieu masa etik bisi kaburu kajebak ku bab politik. Lamun orang ningali kana namanya sakola amang mah henteu nya. Setiap ada keputusan hasil daripada sebuah musyawarah di badan legislasi, contoh di DPR MPR nya. Atanapi mana bedieuna di kabupaten tingkat DPRD. Kalimat anu kaluar dina naon ungkapan terakhir
nyaeta dengan ungkapan keputusan politik. Nepi kan ta model ayeuna hukum kebiri teh itu adalah hasil keputusan politik. Jadi daek teu daek nya ge urang alergi umpamana ku bahasa politik kejadian sebagainya, tapi mau tidak mau itu sebuah hal yang sangat mendasar disebutkan keputusan politik gitu. Nah, lamun diaji digali ku urang bab politik, wah subhanallah nya sangat luar biasa, sangat berpengaruh karena keberadaan keberlangsungan kehidupan manusia itu. Nah, ngan pedah we jelema na beredana manu arulin politik nanya gitu ngomeaneun teh gitu. Kumaha tas anggeusna kitu eta si santri cek ajengan cek ama ge wayahna hidup teh ulah wakamulankeun cicing heula di dieu kek ku ama dianterkeun dek balik mah gitu. Mun ngiringannya mama ada geus benyut. Jumaah hareupna nitah dangdan ta ajengan teh ja geradang dos jajab mama deka kota gitu. Aduh mama cenah pan teh jumaah munkeun we cenah pan di kota ge aya pangjumahan lain gitu. Muhun mangga cenah. Ini teh carita ajeng-ajengan datang ka alun-alun si khotibna teh nu kamari deui. Eta ajengan ngaharewos ka si santrina teh jang sarengkak paripolah mama turutan ku hidup ngan lamun aya nu nanyakeun tuduhkeun ka mama gitu. Muhun mangga ari koceak teh ajengan ceurik keur khotib keur khutbah ngapangingik leg-legan. Atuh lain geruh tah nu keur jumaah teh nanyakeun ka santrina teh ada teu wani ka ajengan namanya itu. Jang santri kunaon cenah eta mama nangis meni luar biasa gitu. Si santri ge sarua ngilu ceurik itu cenah ka mama taroskeun langsung sarua mah kitu pami aya nu naroskeun ka mama gitu. Oh gitu dari ditanyakeun mama kunaon nangis gitu. Cenah mama teh bati na naon sababna mama eueuh kamampuan cenah kitu. Dupi kitu kumaha cenah eta cenah kabita ku katerangan saha jalma anu bisa ngadudut sabulu-buluna khotib bakal asup surga cenah kitu. Anu laras cenah matak mama cirik ge kabita ku ganjaran tapi teu bisa ngalakukeun teu wasa mama mah gitu. Oh gitu cenah gitu. Dari teh silih harewos atuh sa masjid gabeh yen mana saha jalma nu bisa nyabut bulu khotib asup surga atuh brek teh kabeh kana mimbar ngarejengan khotib ti mimiti bulu sirah nepikeun kana bulu taeun nya didudutan ajengan menjeng santri leos balik kitu nya di jalan ngaharewos ajengan ka santri teh cinganjang cenah kira-kira cek hidup nyeri mana kamari hidup ditenggeulan ku upas jeung ki khotib ayeuna dicabutan sabulu atuh cenah mama bakal nyeri kira sabulu bulu cenah gitu. Tah ieu teh nu disebutkeun siasat strategi gitu. Hidup teh can nguasai kadinya kaburu ku emosi gitu. Matak dina ulin politik mah itu harus stabil antara emosi dan aksi ya gitu. Nah, kumaha? Cobaan. Moal mane mah mane percaya da kudu bijil ti mama atuh. Teuing lamun geus jadi mama Samsul mah. Paling ge baru nancek nu dibejaan teh sia cenah bodoh.
can meuje. Ieu ge bubuhan we ku tingkat mama. Santri teu daekeun geuningan. Kali itu cenah ka mama langsung gitu. Tapi jeung ti mama. Salah ge di gue ku jelema teh nya gitu. Tapi itu berbicara sebuah strategi ya, guys. Jadi kadinya tadi teh kenaon nyontokeun khalaqallahu samawati wal ardo gitu. Karena cekoidah waj'alinas bil khamsatil asma alif wansib bikas rijam ata nisin urip sarua jeung tadi lurnya. Ayeuna wa amal ya'u jeung anapun ari iya patakunu mangka aya eta iya eta alamatan jadi ciri linnas bikin irab nasab pitasniati dina isim tasniah wal jam'i jeung jama. Sing ingat iya jadi ciri pikeun irab nasab dina tasniah jeung jama. Ari iya dipake ciri kana irab nasab eta dina tempat nyata dina kalimah isim tasniah ya itu. Pelenggeranana jeung syaratna sakumaha anu aya dina i'rab rofa tadi. Kumaha cenah syaratna? Naon isim tasniah teh? Kumaha cenah? Sabariji aya dalapan naon wae cenah hiji kudu mu'rab dua kudu mufrad tilu kudu nakirah ulah sebutkeun atuh mufrad ya. Terus kudu nakirah ulah marifah. Naon deui? Ulah naon tarkib maji. Terus muwafaqah dina lapadna. Kudu muwafaqah dina maknana. Terus kudu atap misil kana misilna itu ulah karep kana awak batur ya seperti dalapan cik saha cenah dalapan teh kumaha pokna syaratul musanna ayakuna muroban terus wa murodan munakaron ma'rukiba terus muwafiqon pilab diwal makna lahu mumasilan lam yugni anhu ghairuhu walam yakun kila mana kumaha kilan walam yakun
kala nanti wala aneh mah atur raba wae kumaneh sugan tidak gor wae bener mana teh sok atuh nu 8 teh kumaha cek waidana teh Sar. sok Satu. musanna ayyakuna mu'raban wa mufradan munakkaron ma'rukiba tak kira dibaca teh harkatan atau bisa mah muwafiqon fil abdi wal mana lahu mumasilun lam yughni anhu ghairuhu walam yakun kilan wala ba'don wala mustaghriqon bin nafyinil tal amila gitu seperti dalam delapan ya gitu sing ingat mana teh oh 8 ya setuluykeun jadi kesimpulanana kakalinya nya contohna geus can oke lah naon beta kernyatakan iya contoh anu tinemu syarat tingkah nasab ro'aitu zaidaini ya. Ro'aitu zaidaini ro'aitu fi'il madi mabni sukun ro'ai nah ro'a asalna tu eta teh fa'il domir bariz mutasil marfu jadi lapad ro'ai itu teh kumpul fi'il jeung fa'il ro'ai fi'il tu fa'il ngan eta fa'ilna ku domirna bariz nu kadeuleu nya nu katingali nu ebreh barizun teh mutasilun anu nyambung teu inpisol teu munfasil teu misah tapi ngahiji marfuun anu diropakeun ro'aitu geus ningali kaula az-zaidaini ka kijaidu dua zaidaini jadi maf'ul bi anu mansub maka mana alamat nasabna ku iya niabatan anil fathi sabab kalimah isim tasniyah gitu ya ente zaidina tapi zaidaini gitu anapun lamun hanteu tinemu syarat tasniyah ngan keukeuh di akhirna nalika ropa make alif jeung nun tingkah nasab make iya jeung nun ya dina ropa ku wau jeung nun dina nasab ku iya jeung nun mangka eta disebut mulhaq tasniyah anu hanteu tinemu syarat tingkahna nasab contona kun zaujaini ya nu jadi contoh zaujaini teh alamat nasabna ku iya niabatan ku iya nan niabatan anil fathi ya sabna sabda apa
Naon sababna? Mulhaq tasniyah. Nah, apa disebut mulhaq tasniyah? Ku sabab hanteu muwafaqah dina maknana. Ari ditulis zaujaini pasangan dua, ari hartina suami istri gitu. Seperti kamari abawaini henteu aba-aba ya. Henteu abun-abun, tapi mana indung bapak itu. Tiga sarua. Jadi henteu muwafaqah dina nah gitu. Sementara cek tadi syaratna teh kudu muwafaqah antara lapad jeung makna. Jadi setiap kalimat isim tasniyah atau mulhaq tasniyah tingkah nasab, maka alamat nasabna ku iya gitu nya. Kadua dina kalimat jamu nakar salim anu pelenggeranana jeung syaratna eta sami bae sakumaha dina i'rab ropa jamu nakar salim teh kumaha cenah syaratna teh sok buka. Anu eta bener kenela ta. Jadi lain dina satempat tapi dina dua tempat. Hiji dina tasniyah, nu kadua dina jama gitu. Teka ieu teh teka edit. Bener kenela bisi ya. Bisi kaliwat. Dina dua tempat nyata hiji kalimat isim tasniyah, kadua ayeuna dina naon jamu mudzakkar salim. Kumaha cenah syaratna jamu mudzakkar salim teh? Terus boga akal. Terus sepi tinata tanis gitu. Tarkib maji teh nyata dua tuin lain tuin wan dua isim di setempat ke nyanding dengan tempat sahiji. Nah, terus gitu. Nah, sok ana buktikeun. Contona ya, jamu mudzakkar salim teh undur al umarina. Undur fil amar tingali gitu. Al umarina pirang-pirang umar. Al umarina jadi maf'ul bih, alamat nasabku iya sabab jamak mudzakkar salim. Al umarina itu dibacana. Nah, jadi lain rina didinya manu jadi cirina, tapi iya alamat nasab iya sabab jamak mudzakkar salim ya gitu. Singkat arti nu jadi ciri teh bisa salah nyirian maksudna. Terus ayeuna mana anu bieu lamun tina dijieun tina alam ya, tina alam tingkah nasab. Ayeuna contoh tina sifat tingkah nasab. Akrim al-alimi al-alam al-alimina gitu ya. Al-alimina ngamuliakeun anjeun al-alimina ka jalmi-jalmi
anu berilmu gitu ya. Alamat nasabna iya sabab jamak mudzakkar salim. Al alimina teh tentu jadi sifat. Ari nu tadi mangaran Umar, ari ieu mah sifat seseorang anu berilmu sarua tingkah nasab, maka posisinya jadi maf'ul bih ya. Itu terus mana deh anapun lamun hanteu tina musyarat alam atau syarat sifat ngan keukeuh di akhirna nalika ropa make wau jeung nun. Terus mana nalika tingkah nasab make iya jeung nun, maka eta disebut mulhaq jamak mudzakkar salim. Contoh khud al isrina gitu nya. Ye al isrina teh mana sami ari dina pada maf'ul bih nama ngan alamat nasabna ku iya sabab mulhaq jamak mudzakkar salim. Geus bisa dirobah eta mada bilangan al isrina gitu nya. Dina arti lain pedah aya iya atawa nun lain gitu. Maka eta mah disebutkeun mulhaq. Jadi kesimpulanna setiap kalimat jamak mudzakkar salim mulhaq jamak mudzakkar salim maka alamat nasabna ku iya. Anapun pikeun ngabedakeun ye dina macana antara tasniah jeung jamak tingkah nasab nyata ku sabab sami di akhirna make iya jeung nun nulisna teh sarua nya. Tah ngan maneh kudu bisa ngabedakeun maca nyaeta lamun tasniah al maftuhu ma qablaha al maksuru ma ba'daha dipatahkeun perkara samemeh naon iya dikasrahkeun sabadai iya zaidaini memeh iyana dipatahkeun ya. Saenggeusna dikasrohkeun ni zaidaini lain jaena tu daini na ya. Zaidaini dipatahkeun samemeh iya dikasrahkeun santosna iya. Lamun jamak mah al maksuru ma qablaha al maftuhu ma ba'daha sabalikna. Jamak mah dikasrahkeun memeh iya dipatahkeun sabadana. Contoh tadi naon al umarina ya. Al alimina. Jadi memeh iyana dikasrohkeun santosna iya dijabarkeun muslimina gitu. Lamun tingkah tasniah nama muslimaini, lamun jamak muslimina gitu. Arti piraku teka artinya teka arti mangacung di parapatan karena cekoidah wa nunu majmu'un wa ma bihi tahaq faftah wa qallaman bikasrihi natok wa nunu masuniya wal mulhaqi bi aksida kastamalu pantabih gitu. Harkatan kumaneh teri rumah satebecus mah gitu. Jadi kesimpulanana iya dipakai ciri karena irob nasab eta dina dua tempat. Nah, bener imannya nyaeta hiji dina kalimah isim tasniah, kadua dina kalimah jamak mudzakkar salim. Karena cekoidah wan nasbu fil ismil ladzi qad sanaya wa jam'u kirin musoh
ahun biya gitu. Jadinya jadi tulis kagok lah nah bisa lu aja ngerti lah beda unggul. Wa amad bununi jeung anak penari ngabuang nun payakunu mangka aya eta ngabuang nun eta alamatan jadi ciri linnasbib keun nasab fil af'alil khamsati dina pirang-pirang fiil anu ma alati anu ropuha ciri ropana eta lati teh bisa batinuni ku ditetepkeunna nun ya tah ayeuna keur ngobrolkeun mana ngabuang nun sebagai ciri bikin i'rab nasab nyata dina pirang-pirang isim dan isim dina pirang-pirang fiil 5 ari adbununi dipake ciri kana i'rab nasab eta dina satempat nyaeta dina fiil mudhari anu patepung jeung alif dhamir tasniah atawa waw dhamir jama atawa iya muannats mukhatabah anu disebut af'alul khamsah hartina fiil anu ngagaduhan wajan anu ngan 5 nah contoh anu patepung jeung alif dhamir tasniah hatta yatafarraqa gitu hatta teh amil nawasib babaturan lan ya tadi an gitu amil nawasib hatta teh tukang nganasabkeun terus mana yatafarraqa eta fiil mudhari anu mansub ya gitu yatafarraqa eta mana ciri mudhari'ahna nyaeta ku iya kuta sarua nya ku iya terus mana dina tingkah ropa nama yatafarraqani gitu katanya nah hatta yatafarraqani jadi make nun yatafarraqani tah kusabab kadatangan hatta amil nawasib maka si nun dibuang alamat nasab hadpununi sabab fiil mudhari patepung jeung alif tasniyah gitu maka konsekuensina si nun dibuang yatafarraqa hatta yatafarraqa sehingga dua-duanana papisah itu terus mana nun contoh anu patepung jeung wawu dhamir jama fiil mudhari patepung jeung dhamir wawu jama lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanalu asal nama tanaluna albirra datangan weh lan sebagai amil nawasib maka konsekuensina dibuang si nunna alamat nasab hadpunu ni ya sabab fiil mudhari patepung jeung alif tasniah ieu mah alif jama sebenarnya mah nya lain alif tasniah patepung jeung alif jeung wawu jama we kitu nya jeung wawu jama jama ceung tuh nya lan tanalu albirra gitu pancek tadi teh patepung jeung alif dhamir tasniah patepung jeung wawu dhamir jama teh ge sarua wawu dhamir jama nya nu patepungna lan tanalu teu kasebutkeun mana meunangan anjeun albirro kana kasayan mun urang teh mah anjeun can termasuk jelema anu kasebut hade hatta tunpiku sehingga anjeun nganapakahkeun mikeun mimma kana perkara tuhibun anu dipika cinta eta perkara gitu siga budak ajengan mikeun naon hayam pelung teh gitu ka baturanana
apal mana dongengna henteu ke deui lah burit anu mah nya pan aya baturan bapana keur di pasantren nganyang ari si bapana teh keur ka sawah jauh deui jang ka mana bapak nuju ka Serang cenah tebih teu tebih pisan cenah gitu aduh cenah kumanya keun wae atuh cenah ke deui weh keur kitu hayam kongkorongok ayyuhal ghafilun udguro alah cenah jang eta hayam kuat ka hade kitu luk nu ka 7 gitu muhun cenah tuh kantanan we saya mah dupi kitu cenah pangarsa priyogi gitu cenah ari ngaran dibere mah makruh cenah kudu ditolak gitu mangga we atuh cenah dikahanapkeun tah tina kelatan ya dibikeun ka eta babaturan bapana keur di pasantren nah tempo bapakna balik di sawah biasana sok kabegekeun hayam teh nya barang jol teh kongkorongok kari-kari repe nari direret hayam eueuh sujang ka dieu sia gitu ka mana cenah deui hayam bapak gitu bapak geuningan tadi teh cenah apa aya rencangan bapak kapungkur nuju di pasantren ka dieu ngan bade disusulan teh da bapak teh tebih cenah kitu jeung mualami ari pek teh hayam kongkorongok majarkeun teh hayam sae gitu aku abdi teh tawiskeun we peryogi gitu muhun mangga we canak atuh gitu tah ngadatna bapana sia cenah eta mah ti batur ka urang lain ti urang ka batur tah kitu nya dipilihan teh rasa ruah eta teh nya lan tanalul birra hatta tumpiku mimma tu ibun can kasebutkeun gawe hade lamun urang can bisa mere ku perkara nu dipika cintaku urang contoh contoh anu patepung jeung ieu muannasa moho tobah antakumi tah antakumi keropa nama antakumina takumina datangan we an amil nawasib jadi antakumi cek tadi alamat nasab ya di dinya mah mana ku ngabuang nun adpununi tah ngabuang nun maksudna teh sabab bil mudhari patepung jeung wau domir jama gitu. Jadi kesimpulanana adpununi dipake ciri kana irob nasab eta dina satempat nyaeta dina afalul khamsah hartina fiil anu ngagaduhan wajan anu ngan 5 nah nyaeta hiji layab ala pantadina mayab alani ya keur tingkah ropana mah datangan lan amil jawab jim buang nuna layab ala lantap ala layab alu lantap alu lantap ali dibuang kabeh nuna gitu sesuai jeung katangtuan nu aya sabab patepung jeung alif domir tasniah patepung jeung waw domir jama jeung patepung mana iya domir muannasah mukhatabah wal karena cikoidah wal khamsatul af'alu haitsu tantasib fahad pununir rafi mutlaqon yajib gitu tah ya. Jadi nasab teh keur irob nasab eta sabaraha cirina teh balikan deui saeutik beh kaharti lin nasbi tetap pikeun irob nasab teh kumaha cenah lin nasbi tetap eta pikeun irob nasab khamsu alamatin aya 5 pirang-pirang ciri mana al fathatu kahiji tah wal alifu kadua alif wal kasratu katilu
ro wal ya'u kaopat i ya wahad pun nuni nu bieu nyata nu kaopatna ngabuang nun. Berikut perincianana nu cukup lebar, tinggal maneh ngapalkeun bari ngarti ya gitu, ngarah dina macana bener gitu ya. Walil khafdi salasu alamatin walau alam bis shawab. Rabbi fana bima 'allamtana rabbi alimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limi antarzuqona wasi'a wa antarzuqa amanna abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran sareng keamanan